Di dia abdi bade ngadongeng hayam kongkorongok ti subuh. Dicaritakeun di zaman baheula aya sakadang oray naga nu geus lila hayangan ulin ka kahayangan. Unggal poe si oray sok ngalamun bae bari jeung sok dangdan mamantos manehna. Tapi keukeuh bae manehna ngarasa teu pantes lantaran teu boga tanduk. Mangkaningan rek ngahadap ka dewa. Sanggeus mikir lila, manehna kara kaingetan ka babaturanna sakadang titinggi. Maksudna arek titang nginjemkeun tanduk ka sakadang hayam. Da baheula mah ari hayam jago teh aya tanduk. Teu lila si naga minta anter ka sakadang titinggi. Sanggeus kapanggih jeung jago dicaritakeun tah kabeh ka maksudna ka jago rek nginjem tanduk heula cenah. Engke dianterkeun deui ku sakadang titinggi ceuk sakadang naga teh ka jago. Hayam jago teu nembalan da lantaran geus apal pikiran jahat jeung licikna si naga. Tapi lila naga ngarayu. Ahirna jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga. Ceuk naga teh ka jago engke tanduk maneh dibalikeun deui dianterkeun ku sakadang titinggi samemeh panon poe bijil lamun can balik bae. Bisi kaula poho manehna mere tanda weh kongkorongok sing tarik. Geus kitu mah jug weh naga jeung titinggi teh marangkat. Ari isukna samemeh subuh hayam jago geus kongkorongok satarik-tarikna sakali, dua kali, tilu kali, tapi sakadang titinggi teu datang keneh. Terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui, tapi tetep weh titinggi teu datang-datang. Nepi ka braina panon poe titinggi eueuh datang-datang. Keun sugan cenah peuting isukan ceuk hayam teh. Tapi angger we anu di tungguan mah teu nepi ka beurang titinggi teu datang keneh bae. Saking ambekna kacida teh hayam jago teh nepi ka arek ngancam lamun cenah si sakadang titinggi teu datang arek dipacok nepikeun ka paehna. Ti harita hayam jago teh tiap isuk sok kongkorongok sarta mun kapanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna. Males pati dumeh kungsi ngabobodo. Eusi atawa hikmah anu dicokot nyaeta ari hirup teh ulah sok sombong, adigung, ulah sok nipu jiga oray naga, ulah sok daek bae dititah lamun salah jiga titinggi, ulah gampang dibobodo bisi kahudung, ulah gampang percaya ka jelema jiga sakadang hayam jago. Cuma dongeng eta mikir lila manehna kara kaingetan ka babaturanna sakadang titinggi. Maksudna arek titang nginjemkeun tanduk ka sakadang hayam. Da baheula mah ari hayam jago teh aya tanduk. Teu lila si naga minta anter ka sakadang titinggi. Sanggeus kapanggih jeung jago dicaritakeun tah kabeh ka maksudna ka jago rek nginjem tanduk heula cenah. Engke dianterkeun deui ku sakadang titinggi ceuk sakadang naga teh ka jago. Hayam jago teu nembalan da lantaran geus apal pikiran jahat jeung licikna si naga. Tapi lila naga ngarayu. Ahirna jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga. Ceuk naga teh ka jago engke tanduk maneh dibalikeun deui dianterkeun ku sakadang titinggi samemeh panon poe bijil lamun can balik bae. Bisi kaula poho manehna mere tanda weh kongkorongok sing tarik. Geus kitu mah jug weh naga jeung titinggi teh marangkat. Ari isukna samemeh subuh hayam jago geus kongkorongok satarik-tarikna sakali, dua kali, tilu kali, tapi sakadang titinggi teu datang keneh. Terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui, tapi tetep weh titinggi teu datang-datang. Nepi ka
braina panon poe titinggi eueuh datang-datang keun sugan cenah peuting isukan ceuk hayam teh. Tapi angger we anu di tungguan mah teu nepi ka beurang titinggi teu datang keneh bae. Saking ambekna kacida teh hayam jago teh nepi ka arek ngancam lamun cenah si sakadang titinggi teu datang arek dipacok nepikeun ka paehna. Ti harita hayam jago teh tiap isuk sok kongkorongok sarta mun kapanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna. Males pati dumeh kungsi ngabobodo. Eusi atawa hikmah anu dicokot nyaeta ari hirup teh ulah sok sombong, adigung, ulah sok nipu jiga oray naga, ulah sok daek bae dititah lamun salah jiga titinggi, ulah gampang dibobodo bisi kahudung, ulah gampang percaya ka jelema jiga sakadang hayam jago. Cuma dongeng eta